bagian itu deh daya kan kumadalang kan daya gama kumadalang dalam ke surga orang luka surga amin dalam ke neraka orang surga tak eta jelema teh jelema terus matu terakhir kusumah titising andana wiri terakhir dewa ka manusia jelema bager jelema soleh tara ngalawan tapi sok nemongkeun ngalawananana batur dagi manehna mah sok berehan batur padit manehna mah sok bager tuh tingali ku sia dina sirana cirina teh make bendok dalang soreng teh nah dalang mah sawarga nah kejang goblok sih teh tanya apa sama orang eta apa caritannya orang tah kumaha caritanna teh pengen kerja mana mah mau ada naho kami oke buat kami tuh mangoleh sasina ge mereka kadang-kadang kan ekor ke sarua jadi dia kulit tah geuningan hari kulit mah pingsan dan ditampilin ke pemajikan pakai jodoh udah jodoh kita pilihnya baik yang dekok atuh nya sarua barang harita kulit atur-aturan terus diruruk ulang ke sarua ku daun dicel-celikan ku pemajikan ku anak tuh si tangga daun tetap pernah terus sarua ada pengalaman teh bahkan ulang oke sarua itu nilai di neraka mereka jadian tukang gedang sarua mereka dulu kawin sarua tukang gopang parahnya tukang gopang tapi kita hidup di sarua tukang parahnya juga mau jadi mendelok meri gede ngani ada kita menghuni tak kulit dari sarua kembali kata dari sarua hayang sarua ini di bawah malaikat terus karena ke surga memang benar sarua nilai eta kejadian benar dalam benar di nilai gudadari benernya bro percaya deh ya 10 jalur sesaat 3 kali deui dalamnya oh dia pemajikan anak teh boleh kita lebih dinai pani sarurungan pani sabila gitu sekali anak pani sabila gitu terus ketuanya benar melaros bisa ke dalam anggur, jeruk, apel, jeruk, minuman susu, madu, cilenca. Dah, kita yang nanyakeun eta teh saha, eta teh dalam malaikat. Tekanyon eta na eta dalam teh padahal di bawah kalau udah dari tergantung ieu ngapung nilai penggunaan nya dalam bener terkumpul kaset kali perempuan geus barang si dewa ka Majalaya dewa ka Majaya meureun kembali koe madanteur kembali keur muji aing bener terus mata usila urang teh kada yang paksa keget gerit nya luhur anu kubayang si horeng eta dalang diaungkeun ku dalari rak teh dina cubluk dina tai setan sia orang diantep ku aing goblok urang surat aslinya dari dalam kumaha teh ya kan kalau di dalam aslinya tapi ada dalam loba nya bagi dalam ieu lain eta lain orang anak gitu lain samarupna kitu bari sawarga neraka teh ya najan sia dalang salah kalakuan tetep neraka bagianana lah najan si lain nayaga hade ka kelakuanana sawarga bagianana kitu deuleu nayaga kumadalang kan nayaga mah kumadalang dalam ke surga orang luka surga amin dalam ke neraka orang surga gelut goblok jeung aing sia siapa siapa jeung hatena geuleuh aing teh boa geus ya aya ngawas
Terima kasih harus masuk paspor. Gara-gara tadi nyebut kembali jadi gitu ngomongnya saya kan enggak nya tulungan kak tulungan bukan duit tulungan ayo tulungan nen alah tulungan koyak dia yang minta tulung tulungan syok tulungan syok dah soraya gitunya syoknya tobat Krishna yang baheula kamu mau denawa Krishna nih kecontohan ke dewek oke tukang cuankan 5.000 mau pakai seledri tulungan syok naon lah udah tulung lah sahanya iya abdi apa yang namanya ayo minta tulung lah saha nyawa oke tulungan ini belum syok setan siap nah sia jelangeng kena celik kumaha mun ketos ada ukur atuh sia mah Gusti ngaku syok saha kesoran gitu ya ongkoh yang jadi calung sia mah tapi suara lumpur sona wacing ade syok saha naon ya pak ayo nu minta tulung pak saha abdi tutungi sia lain pak sadana mah awewe buah kelong wewe gitu mah mungkin beraku nya kita pan berang jeplang jempling aku erek-erek blok habis itu tinggal jeplang jempling bikin anak kita tariknya gitu tulungan saha alah leuweung degan kieu mah kadewe mun bejaan gawir kitu teh suka dewa gawir di dieu situ Pak Odi Pak Cikanja kawas KM kawas gitu Cika Pati Jokowi